Bismillah, alhamdulillah. Puja sinareng puji syukur mangga urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat miwassalam mugia terus kapocorkeun ka junjunan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tergantung ka para keluargina, para sahabat-sahabatna, para tabi'in, tabi'in, jeung mudah-mudahan keselamatan dugi ka urang sadaya selaku umatna. Mudah-mudahan urang meunang syafaatul khossah, pertolongan keselamatan ti Kanjeng Rasulillah di dunia terlebih kejaga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah musim kuring diberikan hormat, mudah-mudahan urang sadaya dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Di minggu kamari upami teu salah mah abdi ngajelaskeun perkawis ibadah aya nu wajib, aya anu sunnah. Banyak aya nu wajib, aya anu sunnah. Masih ingat Bu tujuan urang ibadah sunnah teh abeh naon? Masih ingat. Ya, sudah geus. Ya. Hiji keur nambal amalan anu wajib. Sebab bisa dipastikan amalan wajib urang mah loba bolongna. Kadua abeh naon cenah? Ingat henteu. Abeh ayo. Anu kadua tujuan tina ibadah sunnah teh keur jadi hiasan, keur papantes, keur mamantes ibadah anu wajib. Lir ibarat urang dahar, lamun dahar ngan saukur jeung sanguna hungkul, eueuh lauk pauna, eueuh dengan sanguna, maka kumaha rasana? Seueur. Eta kadua. Katilu. Naon katilu Bu? Katilu tujuan tina ibadah sunnah teh supaya urang makin dipikat cinta jeung dipikanya aku Allah Subhanahu ya. Sebab mun saukur salat wajib batur ge salat. Lamun saukur puasa Ramadan batur ge puasa. Lamun saukur ngaluarkeun zakat batur ge ngaluarkeun zakat, ngaluarkeun sorte. Ya. Tapi lamun urang dibarengan ku salat sunnah aya qobliyah ba'diyah, isukna aya duha, tos isana aya witir, disambung hajatna, istikharahna, disambung terus di sepertiga malamna ayat tahajudna, maka ibadah sunnah tadi teh cantang tu batur anu sok migawe wajib bisa migawe sunnah. Sehingga lamun urang hayang nyaho sejauh mana kedudukan urang di sisian Allah, apakah orang termasuk hamba anu dipikat cinta ku Allah, maka nu jadi andelan tong ngandelkeun pagawean anu wajib. Tempo amalan anu sunnah.
makin loba jalma migawe sunnah, maka makin deket kedudukanna, makin deket mahabbahna, makin gede fadilahna di sisi Allah Subhanahu. Ieu berkat amalan anu